Sampurasun Bartu, sakiwari simkuring, menuju Kempang Ngariung, awas teh silaturahmi sareng tokoh-tokoh seniman di Kabupaten Bandung dua. Nah, gebot paki duluan teh di dia tempatnya. Pendak sareng wah tokoh pendanger di Kabupaten Bandung, di Kabupaten Bandung kemana? Babe Berlin, sahan ke apa? Babe Berlin, kenang ngeri Arjati. Sakiwari menuju Ngariung oge sareng ketua Kendanger Bandung Kidul. Kang Uday Kobra. Alhamdulillah sareng mahat oge sareng nginong seniman. Hiji kabanggaan Kang Musim Kuring, Abah Namin rombongan. Wah, disambut dengan sangat luar biasa. Pertarusan abi nah deh, ketika dikikil. Ada apa? Kuliratnya. Ini sama-sama ngong, sanes bade ujung ria kakabur, terus bade sombong, maksa disambut kita namanya. Dia mah nggak apresiasi, dia kenal Bandung di sini. Dia mbah itu seorang maestro wajidoran sangat luar biasa. Dina usia 28 tahun, anjana masih kena eksis. Kali itu Pak itu masih contoh Pak, khususnya wilayah di Kabupaten Bandung bahwa seorang Pak itu wajar lah kami digelar mah maestro seorang kendang wajidoris. Dan tokoh pisan. Dan Kang Mbah teh ulah negatif. Ulah nganggap mati seorang apa kekengeng anggur mah kena pula dihormat bawa mbak seorang maestro kenal begitu nggak apresiasi budak Bandung di rumah itu luar biasa gitu keren ya ketua aja ketua tanggapan kanggo ka Mbah serombongan khususna. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun pisan manong Mbah para sumping di Kabupaten Bandung ya terminal di wilayah komunitas Kendanger Bandung Kidul ya. Pangbolom ti Pirpana Sukara Kanca karusan dina hajatan anggota oge update ya sangempat ye diapresiasi anu tadi soal manong kunaon boleh nepikan disebut itu satu bentuk penghormatan anggota abdi kamu mah agina senior maestro, super maestro kalau di bidang kenang bajidor Karawang mah sangat disegani, dihormati sekarang dijadikan panutan kalau tempat-tempat bajidoran dan bagi di Bandung oke dekat-dekat akhirnya terus mulai ngagarap gering dinas di bajidor oke aya nu ngiringan gitu tempat-tempat dekat Mbah gitu jadi dia utamanya hiji mengerupikan penghormatan di Pirpana Sukara Kanca gitu Pak Idan Bang Sing jadi contoh kanggo seniman-seniman. Pak Atai, Ti Abi, nya. hari Ti Abi mah muridnya kulantaran Abi asli orang Karawang. Di Karawang. Ya nya tuh di Kalijati, Jatisari. Saya suka orang Bandung, buset. Bayang nonton sih. Orang Karawang. Orang Karawang mengatakan mah ternyata. Hari Bang Nam orang Karawang. Aku mah di Bandung asli. Nah, jadi kieu nya ti awit Abi nalika yuswa SD nya. Tapi apa SD kelas 4 Abi mimiti diajar kesenian di ditu di Karawang. Katingali memang jadi patokan jadi sumber inspirasi kreativitas Abah mah barometer ke sararea salarosna mah eta mah teu bisa dipungkiri cek saya pribadi lantaran geus dimimitina geus apal gitu nya nalika batur macan make keyboard leutik distrek mah geus nepikeun kaya daun pulus sabaraha nih 20 puting jeung sabaraha likur tah apa nya salapan Dari posisi 42 gitu. aku siji jadinya saya opat hiji cepayu beropat nah harita anu katawis di Jaipongan di Karawang memang aya dua tokonya harita hari Pasuwanda mah meureun direkrutna Pak Gugum juga latea tapi da sanes artina Mbah teu direkrut Pak Gugum dan nalika harita ge Pak Gugum ngobrol teh da arek sinamin ge kan sinamin mah hese kulantaran payu itu Abi penelitian Abi di mana sih ari goong di kitu-kitu artinya kan orang-orang banyak mual apa jual goong di kitu-kitu
jer jadi tadina jadi fungsi awal dan akhir goong jadi aya nama jadi bas section fungsi nanti jadi bas tah di mana itu teh ternyata simpel jawaban Mbah Malik ya mah tibang kieu da aing mah tibang malikeun suara bas hayang manya kudu mawa Ismet wae Ismet sama Sunda wae aing ka Karawang keur main di ongkos ka Ismet sibuk kumaha ieu cara mah pindahkeun atas suara bas karena wadita ieu nya gedug jeung goong dihijikeun mungkin bisa eta mah ditarusun ka Mbah mumpung aya nah eta kan hiji kreativitas anu luar biasa ternyata bajidoran lain dipakai di jaipongan wae wayang diangin ya Mbak nganggo ya. Dina degung, dina kacapian, dina kafe ya jadi lain non lain musik gengsi gitu artinya musik gengsi mah dibang dipakai sapitas gitu tapi mempengaruhi semua tapi kan kak ayeuna ibaratnya jelema anu teu bisa ngigel wae kutep bajidoran mah ngigel aya jual maya teh jual ngibing begitu cara saeur gitu aya kahipnotis ku musik eta. Nah luar biasa kreativitas Mbah Namin salut Bah alhamdulillah abdi biasa neraskeun pendidikan S2 Cukang lantaran penulisan tentang Mbah alhamdulillah hatur nuhun Mbah ya mugia sehat ya Amin. Ulah hilap subscribe ya Hai Ala Katunggu TV sip ulah hilap Miss
Bye.